cenah kiai aya nu diumrohkeun sagala kiai teu boga wawasan kos kitu mah dititah apa henteu sih umroh make sogokan tinggal gitu bae sih ku kabalinger teh ngaji nah heran aing mah jadi titah ge ini istata'a ilaihi sabila cacakan nang hasil dagang ge jang ka Mekah mah kudu nu halal jasa cacakan urang dititah ge pedagang atawa bos milih jang ka Mekah mah kudu nu halal jasa ieu mendek menghadap ka Allah ieu mendek menghadap ka Allah make sogokan cak Allah ja aing mah teu kudu di Mekah kapanggih jeung sia di imah ge di mushola aing kapanggih bae panjing sia make kudu ka Mekah make nang nyogok teu kudu ka Mekah ja sia salat aing kapanggih jeung sia ja hakikatna jeung Allah mah teu kudu ader-aderan ka Mekah di imah di jero kamar waliullah mah bisa komunikasi jeung Gusti Allah urang kuari bisa bicara jeung Gusti Allah cek sompral nama di mushola di masjid eta teh keur amprok jeung Gusti Allah henteu kudu ka Mekah make jeung ka Mekah sagala ja aing mah di mana-mana ge aya iraha bae la taqudu sinatu wala naum teu pernah nundutan acan Gusti Allah make maksakeun ka Mekah make sogokan ngabalinger ngajina kudu ngaji deui kiai kos kitu cenah kiaina sohor tah mah sohor tinggal sohor cenah tembong budaya jasa udang-udang nage tambahan deui 2 bako udang-udang kabalinger amat si kiai masyaallah cek kiai teh hadena aing mah teu diumrohkeun ngan dibangunkeun pondok dan tol tah mah goblok hadena deui aduh lazim aing mah minggu hareup moal ngaji sanu nita ngaji ka dieu ya inget nitahan setik-etik aja aing mah ngaji ge jeung nu bodoh bae anu lamun nyebutkeun rukun salat ajuku jana dipake tah mending jeung nu bodoh jeung nu bodoh mah hae bae ngaji teu tenang sih salah kitu ka nyahoan jam nundutan nyanana masalah geus mending jeung nu bodoh lah nu bodoh mangundang ngariung berkatna gede nama ja bodoh teh apaan mantak ka berkat deui bae teh jauh ku kurilingan ti berkat malulu ta'adalah wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wa kadza akhun wa amun aw amun meunang majana akhin aw amin kumaha bae teu urusan macam fa ini taradahuma Khalid gerdi sidang teh milih ka bapakna jeung abah bae Khalid mah baduitna geus tenan bawa menang saminggu menang sabulan budak rindu kanu jadi indung keur jeung indung mangeunangeun wayah mandi walaupun geus bisa mandi sorangan sok aya we nu gagaing lid geura mandi wayah dahar sok ditanya we lid geura dahar menang sapoe isuk naju sok aya we indung sia nu kayang jajan baso ieu tadi mah aya kadadengekeun ku Khalid barang jeung abah mah bu abong-abong bisa mandi sorangan teu ulin bae main bola sugan ditegor kudu jadi bapan teu malah bapana milu ngawasitan teu beres jadi ya Allah ya Rabbi aya dahar gadang-gadang waktu bapa di mana nyana di mana teu pugudeuk jeung naon dahar ditanya henteu naon teu sugan ditawaran hayang jajan teu betaheun budak teh sugan teu titah bareng ka ditu tuh ngaji ngejah tuh ka ditu weuh teu betaheun budak teh menang sabulan bebeja ka bapana abah ya Khalid mah yang ka emak bae heulanan coba kamari sia yang di dieu henteu ieu mah yang jeung emak bae heulanan anterkeun lah ka emak tah eta kumaha tah usul deui Khalid nu tatarina milih ka bapa waktu pertama wari dirasakeun lain deui meureun hayang ka emak bae lah tah eta teh kudu digugu kudu jadi bapana anterkeun ka mana fa in ikhtara ahaduhuma Khalid mumayyiz budak geus pinter milih ka salah sahijina kebenaran milih ka bapa
menang sabulan 2 bulan dirasakan kunyana kurang nyaman ayeuna pindah sumal akhara yang ka indung huwila ile anterkeun ka ditu pindahkeun bonceng kana motor durut-dut assalamualaikum waalaikumsalam cek sarwiti teh jakang jaya datang deui budak dibawa kunaon ya wit kunaon muang kula mumpung balik deui lain deuk balik deui sia sok-sok gala balik besi rujuk deui tidak ada rujuk emang kunaon gitu boga deui nu anyar waduh sia lagi 2 bulan geus tenang we padahal geus boga deui urang mana Brebes hidam ajen Mekia serviti budak 2 bulan di imah aja ngomong bae yang ka emak bae cenah di ditu tah ieu mah budak ngetanya lid ulah bener sih yang pindah ka dieu beneran bener henteu dipaksa henteu emang kunaon gitu dihitung ke bae dongeng nama wala mah kuari mah yang jeung emak bae aya tuh jeung di emak huwila ilaihi masyaallah atau sabalik negeri pertama mah milihna ka emak menang sabulan 2 bulan atau sabara bulan baik nyana hayang ka bapana anterkeun wilaileh tadina di emak kuari anterkeun ka bapa masyaallah kitu keneh mun tadina titah milih antara dulur lalaki jeung dulur awewe kuari milih ka dulur lalaki menang 2-3 bulan hayang ka dulur awewe anterkeun atawa sabalikna katadina milih ka dulur awewena kuari hayang ka dulur lalakina dulur pamajikan atawa dulur salaki mangga kitu keneh milih tatina ka emak kolot kuari hayang ka bapa kolotna atawa hayang ka mamangna mana we milih tuh kitu jadi supaya ngeunaheun pengurusanana na iyalah kumaha ngeunahna budak lantaran kadang-kadang anu dicipta-cipta ku urang mah beungeunahkeun jasa meureun jeung bapana lantaran imah sakitu mewahna mobil pagalituk perusahaan anak keur maju anak buahna loba tapi sing hade hate mah henteu kitu nu dicipta ku urang bakal betah jeung bakal senangeun budak dirija tapi lain karakter teh beda-beda tipikal teh beda-beda orenganan resepan dinu susah di emakna imah sederhana hirup ge sederhana bae dahar ge lah boro-boro kumewah saya aya bae tapi kadang-kadang budak teh senang hirup di nu sederhana kos urang bae gitu sarua urang ge kitu aya jelema senang jasa sakadar dahar jeung pedak bae ge masyaallah eta sanguna seungit ya Cianjur raju pedak make jeruk doang gitu di sisina belah dieuna aya daging ayam bae jeung gepukna eta ya Allah kadang-kadang dinusuki sebaya iya itu ayah tapi itu senang beda kajian kesenangan teh beda kemudian kebebasan eta beda Masya Allah lain deui hirup eta kumaha pikiran-pikiran jeung tipikal jeung karakterna mentak aya jelema yang ibadah ka Allah lamun can bisa nenangkeun pikiran moal khusu bae moal khusu kajian kumaha picen heula karesep kana dunia picen heula patula patali jeung manusia jeung makhluk eueuna naon di jero hate teh anu patula patali jeung makhluk eueuh sugan boga janji sugan boga kabeung berat kreditan eueuh di jero hate teh eueuh bae sugan aya hubungan-hubungan datang jaga dagang jeung jaringan-jaringan teu aya sugan dina urusan dunia teu aya hiji bae hayang ka akhirat salatna ge nangtungna teger sholli fardhu zuhri Allahu akbar angel nangtung lagi kebal nangtung lagi komo salat sunnah lagi kebal ngan eta tentrem ngarasakeun nikmat maca Fatihah lagi ngeundah bismillahirrahmanirrahim eueuh nu dipikiran eueuh anu patula patali hiji Allah nu keur neuleukeun nu keur ngagurak-gerakeun ngeunaheun bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu teh bahasa Allah keur dibaca ku kula ku sim kuring ku kula digerakkeun ku Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah teh Maha Rahman Maha Rahim. Rahmat Allah teh keur nyorot ka kula di antara rahmat nu karasa teh dihirupan disehatkeun tah ngeunaheun salat teh nikmat salat angel ngeunaheun salat teh terus beres salat sudah salat fardu coba anu boga kreditan soalnya banget boro-boro wiridan di hareupeun musala kieu ngarokok datang ka curugna kabeulem ku rokok aja datang babatur Aisyah ieu kunaon mati 2 minggu 2 bulan teu kabayar tinggal sabulan dia tuh lamun teu kabayar mah teu kaasuh tarik aduh aingnya butuh salat di mana husu moal beres kajian kumaha urang boga HP teh dek salat zohoren nge HP saya tadi baca teh oh ini yang kenalan kemarin itu oh iya yang di mobil ya oh iya ini sekarang di mana itu mau ke situ ya ya boleh ya ada ya saya mau sholat dulu mana khusus sholat kos kita mana tek celi datang ke khusus bae ge dek modar moal dalam kos gitu khusus di mana horeng leh kan mantak eta HP kaganggu eta asyhadu an la ilaha illallah ge utek-utekan tuh yuk datang tancan nih budak dah ya wal beres sholat kos gitu moal kajian kumaha pangjalkeun motor dah aya sabaraha 9 juta lah kayak dibere aya geus bere da sabaran ke bae kumang ke bae geus pokona jualkeun bae heulanan aya jualkeun laku 9 juta tah ieu dibere 50.000 mainnya 50.000 tuh geus aing mah ridona sakitu kasihan tuh kumaha nah itu sabodo lah kieu meureun ti Allah na salat Allahu akbar leutik ya biasa nama atuh lain 50.000 jaknya minimal 100 kadananku 200 300 komo mun 500 mah babaturan ongkos jakna tadi nanti jelas heuy pan sia keur iya kana budu mana bisa moal Allahu akbar kamari atut sugan teh merena gede leutik jawarengana oh iya kan aku dua iya kan sang ira ka dia deui ghairi maghdubi alaihim mana bisa beres pokona ieu keur carita hayang ngeunaheun salat datang ka lamun waliullah kadanan luhur teuing wali mah ulama-ulama salafus sholihin salat tahajudna etanya nama pan dititahna teh 6 rakaat bae 6 rakaat kabeh ge awalan 6 4 2 geus ulah leuwih ti 6 ulah leuwih ti 6 heulanan 6 bae tah mimitian hudang ti peuting teh 6 rakaat ulah 10 genep 2 eta doktrin geus ti guru teh 6 bae ngan genep teh ya genep kudu bener salatna itu kahareupeula ka akhirat heula pikiran teh Allah teh kena boga karasa di diri urang bahwa Allah teh neuleukeun ieu nu ngagerakeun Allah nu nitah ya Allah teh isin amat ieu mun salat teu bagus teu akur jeung nu nitahna cak nu nitahna mah kudu kitu-kitu hajud teu akur tah salat urang tahajud sholli sunnat tahajud di rakaatain Allahu akbar terus ngerapi Allahu akbar kabir teng suratna sanajan kuliah jeung kulu tapi angel teh lain ngeunaheun salat eta 6 rakaat eta bisa sajam 6 rakaat teh bisa sajam dibandingkeun jeung batur anu sajam meunang sabaraha rakaat si eta meunang 40 rakaat pohara amat mendingan nu genep
hendak la ilaha illallah hiji dibandingkeun jeung la ilaha illallah 1000 atau 10.000 mendingan la ilaha illallah hiji mun dibaca ku ahli hakikat hiji la ilaha illallah jeung 10.000 kudu ngahareupan cau mendingan la ilaha illallah hiji masyaallah teh kudu loba-loba aja ibadah mah asal kajero hate pas ya Allah ya Rabbi mal bisa lamun loba patulapatan teh ieu teh ngaji teh urang teh pikiran urang mata hate urang keur dikaharepkeun ka akhiratkeun di imah mah di imah eueuh we pikiran ka akhirat teh diwawasankeun ka ditu kanu bakal urang anu asli na hirup urang mah engke di ditu di dunia mah jeung moal kebel darul fana ieu mah gurur dunia mah tak ieu teh pikiran urang deuk disabrangkeun ka ditu bakal pae nyaho ngan sadar nu hese teh ku ngaji engke sadar geus pae diproses engke bakal aya mizan aya hisab aya jembatan siratal mustaqim aya akhirat teh aya neraka aya surga tah keuna sadar ngaji teh lain sakadar dibaca tapi supaya sadar teng ka alam itu mulai guys balik ngaji nanya aja cici mana nanya kunana cicing we lapar geus asak sama beda tah kos kitu hasilna teh nu tadina teh salat berjamaah tadina teh make qobliyah ba'diyah jadi bake tadina pelit jadi teu pelit tadina teh nyandung atuh jadi kos kitu nya